Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sareng Bapa Yanur Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda. Khususna kanggo pertemuan ayeuna nyaeta pelajaran bahasa Sunda kelas 8. Nah, ya. Dina pembahasan anu kahiji atau bab hiji nyaeta Bapak bakal ngabahas ngeunaan materi biantara. Mung satacan dikawitan Bapak bade ngemutan heula kanggo hidup sadayana kanggo pengabsenan pembelajaran bahasa Sunda nyaeta hidup mangga nuliskeun nami lengkap sareng kelasna di kolom komentar channel YouTube Bapak nya jadi sanes di Classroom tapi nama lengkap terus kelas ya tulis di kolom komentar di channel YouTube Bapak. Nah, terus tong hilap oge like channel Bapak terus subscribe ya kanggo notifikasi video-video pembelajaran bahasa Sunda anu kapayuna. Janten upami aya nanaon Bapak ngupload video baru mengenaan pembelajaran bahasa Sunda terus aya notifikasina ya salian mungkin di Classroom ya dina HP oge mungkin bakal aya pemberitahuan. Itu pengintan sakadap Bapak ngalihkeun heula kamerana nya ngarah rada enakeun. Nah, oke. Urang kawitan wae mangga kanggo sadayana kelas 3 dibuka heula buku paketna panginten anu tos gaduh sapertos kieu nya anu buku terbaru pelajaran bahasa Sunda. Langsung wae dibuka bab hiji nya di dieu halaman 2 ya halaman 2 materi biantara. Nah, dina halaman 2 di dia aya poin A nyaeta materi pokok ngeunaan biantara. Nah, tapi salaresna Bapak tos ngadamel sakediknya rangkuman ngeunaan materi anu bakal dibahas ayeuna. Oke, upami hidup ngadangu kecap biantara pasti nya mudah teu aneh deui lah gitu nya. Pasti tos sering lah ngadangu nya kecap biantara teh naon ya biantara teh naon. Nah, anu teu acan terang naon si biantara. Jadi biantara teh nyata sami sareng pidato nya. Upami pidato mah umum panginten dina bahasa Indonesia pidato ya sok digunakeun. Tah dina bahasa Sunda mah nyaeta salian nyebatkeun kecap pidato teh aya kecap anu sanes nyaeta biantara. Nah, oke. Dina buku paket oge aya mangga dibaca atau langsung dina non layar HP hidup masing-masing teu sawios. Di dia biantara atanapi pidato teh nyaeta mangrupakeun kagiatan dina nepikeun pedaran kulisan ngeunaan hiji perkara atawa pasoalan anu dilakukeun di hareupeun jelema rea. Nah, jadi aya nu ngabentenkeun hidup kedah tiasa ngabentenkeun ngobrol biasa sareng biantara. Nah, di dieu aya pedaran. Aya kecap pedaran nya mangrupakeun kegiatan dina nepikeun pedaran. Nah, naon si pedaran? Pedaran teh nyaeta materi. Jadi dina pidato mah pasti aya materi anu bade dibahas ya. Nah, terus aya deui perkara. Nah, perkara teh naon permasalahan. Dina eta materi pasti kudu aya hiji masalah anu bakal dibahas ya. Nah, terus di dia perkara atau persoalan anu dilakukeun di hareupeun jelema rea. Nah, hareupeun teh maksudna di depannya jelema rea di dia maksudnya orang banyak. Nah, jadi biantara teh nyaeta kegiatan nepikeun informasi atawa materi ngeunaan hiji permasalahan nu dilakukeun di hareupeun atau di depan orang banyak atawa di hareupeun jalma rea. Nah, patiasa teh ayeuna urang pidato misalna teh nya tapi teu aya anu nonton gitu ya. Eta mah sanes pidato atau sanes biantara, tapi nya eta mah latihan we. Tapi dina prakarakanana mah upami nu disebut biantara teh nyaeta pasti nyarios teh nyaeta di hareupeun atawa di depan orang banyak atawa jalma rea. Nah, kumaha ayeuna lamun ngagunakeun media sosial, Pak? Nah, kan teu aya nu nontonna. Nah, tapi kan jika Bapak ayeuna nyarios ye teu aya penontonna, berarti sanes biantara, sami biantara margi aya penontonna nu nonton mung memang henteu di tempat Bapak syuting misalnya teh gitu ya. Nah, eta ngeunaan biantara ya. Jadi biantara teh sami sareng pidato. Nah, oke. Nah, lajeng deui nyaeta rupa-rupa sarana pidato. Nah, ya jadi seueur pisannya sarana anu tiasa digunakeun kanggo ngalaksanakeun kegiatan pidato. Nyaeta kahiji biantara langsung.
pakai alat atau napi henteu. Maksana biantara langsung di dieu teh nyaeta nyarios langsung di payuneun rerencangan nya. Bade angge alat atau napi henteu nganggo alat. Nganggo alat contohna naon? Tah ayeuna Bapak ieu nyarios nya di payuneun hidup sadayana ya ngagunakeun alat nyaeta handphone. Lamun teu ngagunakeun alat kumaha? Nyaeta mah sapertos pidato pada umumna. Aya misalnya anu pidato, aya anu nonton di tempat anu sami. Nah, eta biantara langsung. Anu kadua nyaeta biantara ngaliwatan radio. Nah, ya ieu mah jelasnya terus jelas pisan. Jadi urang berpidato tapi dina radio. Terus aya oge biantara ngaliwatan televisi. Nah, ya, jadi hampir sami jeung radio ya. Ieu lamun anu poin katilu berarti pidatona atau biantara teh nyaeta dina televisi. Nah, naon bedana biantara dina radio jeung biantara dina televisi? Nah, jelas aya bedana. Nyata upami dina radio mah panginten ketika biantara teh anu katinggal atau nu kadanguna teh panginten ngan kadangu hungkul. Nah, punten ya, jadi anu biantara radio mah ngan kadangu hungkul suarana, tapi lamun biantara ngalewatan televisi mah salian kadangu urang ge tiasa ninggal. Nah, ya. Terus anu kaopat biantara ngaliwatan rekaman VCD atau CD. Nah, misalnya Bapak bade pidato nya ku Bapak direkam heula ye pidato Bapak teh. Terus pidato Bapak langsung dilebetkeun kana VCD. Nah, jadi eta biasa beberapa media. Mung ka ayeuna teh mah panginten tos aya internet nya YouTube ya jeung sajabana janten direkam heula langsung diupload ka YouTube. Nah, eta biasa lebetna kana poin anu kaopat nyaeta biantara ngaliwatan rekaman ya. Nah, juga ayeuna materi Bapak ieu tiasa disebut biantara margi Bapak ngabahas hiji hal ya anu memang penting ya, anu memang penting. Nah, ya, ngaliwatan anu mana Pak poinna berarti di dieu nya eta poin anu opat biantara ngaliwatan rekaman. Jadi ku Bapak ieu direkam heula terus ku Bapak diupload di channel YouTube Bapak. Oke. Lajengkeun deui. Nah, biantara atau pidato pasti ngagaduhan sifat-sifat ya. Jadi orang lamun misalnya pidato teu mungkin teu aya teu aya sifatna atau sekedar omong kosong hungkul. Nah, teu. Bari kan dina biantara aya hiji informasi anu memang penting anu kedah didugikeun ka halayak seueur gitu nya atau orang banyak gitu ya. Nah, oke. Sifat biantara di dia aya 3 ya, dirangkum jadi 3. Dina buku paket oge aya mangga dibaca nya. Kahiji nyaeta informatif, anu kadua propagandistis, anu katilu nyaeta edukatif. Nah, ya. Nah, buku paket aya mangga tiasa dibaca, panginten Bapak bade ngajelaskeun ya sahiji-hiji. Kahiji nyaeta informatif. Naon sih maksudna informatif? Maksudna kieu. Upami pidato ya, henteu aya informasi anu didugikeun berarti eta sanes pidato. Ya, hanya ngobrol biasa nyarios biasa. Tapi lamun dina biantara atau pidato mah pasti aya hiji informasi anu memang penting anu kedah di masyarakatnya kedah terang ya. Contoh misalnya penyuluhan pentingna ngajaga kebersihan. Berarti informasi naon anu bade didugikeun dina eta pidato nyaeta bade ngainformasikeun pentingna ngajaga kebersihan. Nah, gitu ya. Jadi sifat anu kahiji dina biantara nyaeta kedah informatif. Anu kadua nyaeta propagandistis. Nah, dina buku paket mangga dibaca. Anu sebut propagandistis teh nyaeta eusina ngiklankeun atawa ngaruhan sangkan nu ngadenge nurut, milu jeung biluk kana naon-naon anu ditepikeun. Contoh misalnya, Bapak bade pidato ngeunaan bahayana narkoba. Ku Bapak dijelaskeun ya, bahaya narkoba teh A B C D F G sampai K Z sampai misalnya teh bahaya narkoba teh nyaeta nyawa urang taruhana. Nah, contoh dina propagandistis teh nyaeta si masyarakat anu ngadangukeun pidato Bapak supados percaya nya yen narkoba teh memang berbahaya. Akhirna naon? Masyarakat tiasa percaya jeung tiasa ngalakukeun naon anu ku Bapak dicarioskeun. Nah, tadi sebutnya propagandistis ya. Atau tadi misalnya Bapak pidato tentang penyuluhan kebersihan ya. Ibu Bapak menjaga kebersihan teh penting pisan kamu kesehatan urang. Nah, masyarakat dina ngadangu pidato Bapak eta, oh nya bakal berpikir misalnya teh, oh nya leres ternyata menjaga kebersihan teh penting pisan ajang urang pribadi. Nah, eta disebut propagandistis. Nah, ya.
Terus anu katilu nyaeta edukatif. Nah, dia ditinggalnya edukatif teh nyaeta eusina biasana ngatik tur ngadidik. Nah, ya. Jadi maksudna ngatik tur ngadidik teh nyaeta kedah aya ilmu anu tiasa dicandak kuno anu ngadangukeun pidato atau biantara urang. Jadi lamun misalnya tapi da teu mungkinnya upami aya pidato anu memang teu edukatif. Biasana memang sadayana biantara atau pidato anu ku urang pernah didangu rata-rata sadayana memang edukatif ya. Intina memang tujuanna untuk mendidik ya. Nah, contohnya mendidik misalnya anu tadina henteu bersih ya, ngadangukeun pidato tentang kebersihan, langsung diajar kumaha carana bersih. Nah, eta teh disebutna ngadidik. Nah, sapertos kitu ya. Kita panginten materi biantara ya kanggo pertemuan ayeuna serta acan Bapak tutup nya sakali di Bapak ngemutan kanggo kelas 8 nya tong hilap absen ku cara nulis di kolom komentar channel YouTube Bapak nami lengkap sareng kelasna masing-masing tong hilap like jeung subscribe oge kanggo pemberitahuan video-video nu salajengna. Sakitu panginten punten tadi kalewat mangga dina halaman 2 aya contoh pidato ya dina halaman 2 aya contoh pidato ku hidup dibaca eta contoh pidato ya terus pahami naon eusina dina eta pidato minggu payun urang bahas ya. Jadi minggu payun materina masih sama masih ngeunaan biantara ya. Hatur nuhun kana perhatosanana hapunten kana sadaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.